Maneh teh boboh kana nagerhana nya kumaha atuh cek indungna urang pentak nomor HP-na kumarek diolok susuganan we aya jodokna nu bika aya eta kolot berjuang seperti gitu eta karek dongeng kalau mun aya mah atoh kan eueuh tiba lagi eueuh dongeng asa kadar dongeng indung ngarti kana kahayang anak coba bapak apakah mengerti cantang ibu init-initan usaha dina hati nyantel tidak ke anak we meuli itu meuli ieu teh di dahar coba bapak saletak barang dahar ge indung diempat diempit keur saha ya muhainal judi wal karami kaping telu aseh ing bocah celeng-celeng ku komarang sedulur gawe becek kaping telu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah molan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Jati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Para asatid asatidah qori qoriah mubalik mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur kades kadus RW RT BPT LB tur LPMD rekan simkuring Bapak Babin Mas Babinsa nu sami ku simkuring dipihormat ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan tujuan lamun anu gering init ka doktor ditanya make jeung ka doktor jawabanana hayang sehat lamun tukang tani ditanya keur naon tani hayang untung tukang dagang tanya kunaon make jeung dagang hayang hasil ari ibu pangaosan hayang naon kade ulah ngomongkeun hayang panggih jeung urang sabab lamun ceuk ibu pangaosan hayang ilmu nya di dieu eueuh kitu di dieu leuwih loba di dieu seueur ajengan di dieu seueur ustad tah ilmu mah aya di para ustad di para ajengan nya ieu masa siereun we sabeuneureun sesuganan aya ilmuan sepakat kabeh ceuk ibu pangaosan teh hayang meunang ilmu geura tanya ka ustad nu deukeut naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nu jadi deui pertanyaan lamun ilmu jadi cahaya naha urang geus boga ilmu geus kaoncoran hirup urang tah jawabanana acan da kabehanana ge nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting sare wae kabeh ge arapal ilmu sedekah nah fakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ustad ge sok burger wae kabeh ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik ibu jamotrot wae berarti balik kana awak paingan ilmu urang teu jadi oncor ka batur da boro-boro mau ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantan tuh bisa saha atuh jalma nu bakal menang ilmu lain jalma nu sakolana luhur teu saeutik jalma sakola luhur tapi eueuh ilmuan
nya saha atuh nu bakal menang ilmu? Nabi Muhammad wae teu sakola tapi papak jeung papak ilmuna. Naha sabab Allah nu ngelmuanana. Ayeuna urang naon atuh sangkan urang menang ilmu? Wadah nu alus. Naon eta wadah? Eusi hate. Keur mah hirup bodo saban geureuh ka batur, keur mah bodo loba nganyerihatekeun batur, komo pinter moal teu ngaleuyek batur. Matak ilmuna ku Allah ditahan moal dibikeun kunaon sebabna? Allah mau uninga kana eusi hate kotor beak ti karep, bodo wae loba nganyerikeun, komo pinter moal teu ngaleuyek. Oh, pan ungeuk digitukeun. Ibu hayang beunghar da babari siapkeun wadahna. Keur mah hirup sangsara kata mah sulit ati. Batur beunghar majarkeun nuyul. Batur beunghar majarkeun nyegi. Keur mah hirup sangsara kata mah kitu kalakuan. Komo beunghar moal teu adigung ku harta bana. Matak paingan Allah nahan harta teu dibikeun ka si eta, kunaon sababna? Hatena can siap narima nalika ku Allah dibere maju. Matak maju munurna manusia gumantung eusi hatena. Bahkan eusi hate eta bisa ngajadikeun alat media ditampa ibadah teh gumantung hate. Pangaosan ayeuna alus bareng jeung hate nu alus, maka bubar pengajian bakal katempo kalakuan alus. Pangaosan alus hate kotor, bubar pengajian da teu katempo neurakna. Jeung dulur anger teu akur ka tetangga parasea kasalaki ngodon nyakar. Ai pengajian, wah unggal poe cek paribasana marutinan, berarti eueuh tapakna. Kunaon sabab? Sumber adalah hate anu kotor. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus, maka bakal katoong akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor, maka teu saeutik bubar maca Quran, sombong asa aing pangqur'an. Rada ungeuk sararea ngarti. Tahajud alus bareng jeung hate nu alus, maka bubar tahajud katoong tawadu ladang tahajud. Tahajud alus hatena kotor, bubar tahajud nepak dada asa aing pang tahajudna, sombong ngaranna. Eudeuh nampak Allah ibadah anu sumberna sombong moal disebut weh capek gawe teu kapake. Matak ternyata ibadah lanjan saeutik tapi hate anu alus, maka ieu ibadah nu bakal dinilai ku Allah Ta'ala. Pertanyaanana ilmu teh geura cicing dina 3 rupa. Hiji kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Tamatak ibu ulah loba lalajo ceramah kuring, lamun ibu can apal akhlakna kuring. Bawa-bawa kuring ceramah kieu tukang tipu aslina. Dari ceramah kieu mah enteng, budak leutik ge bisa. Sabab setiap perkara nu diomongkeun butuh gawe, mana gawena tah dina kalakuan. Sumber ilmu teh kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Urang aku ku sararea, urang mah ilmu teh jujur, karek bisa ngomongkeun can bisa migawe. Sok saha jelmana nu geus boga ilmu tuluy dipigawe. Kabeh arapal tentang sodako, apakah bari jeung gebrok? Nya sok ieu mah supaya teu ngarasa kasindiran, umeuk kabeh. Kabeh arapal. Yen urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, tempo kempleng si miskin pangmerekeun beasna, tempo imah butut batur pangomeankeun, kabeh ge nyaho. Naha jeung kikituanana. Matak boro-boro mah ilmu urang digugu batur ku awak sorangan ge ilmu teh geus ditarolak. Bener. Keun cicing da ieu teh pangaosan teh ngartieun beda ungut-ungutan. Lamun teu ngarti ungeuk we. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbi na jelema nu boga ilmu nyacas bodas. Kolbun salimun, hate anu mawa kana kasalametan. Ucapanana moal pernah nyigeung batur, ngahina batur, ngaledek batur, mitnah batur, naha apan ilmu mawana kana tawado hirup. Pagaweanana bakal katempo, pagaweanana teu boleh leah hate, alus carita, genah basa. Ta ilmu teh eta geuning. Ari urang hampura ti Fatihah bismillah nepi ka waladolin kabeh ge katalar mana gawena.
Bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Allah boga sifat Rahman Rahim, walasan asihan nyaahan deudehan, sabejad-bejadna ibu sagoreng-gorengna kuring, sehingga Allah tetep munian aib ibu jeung aib kuring. Coba lamun Allah teu boga Rahman jeung Rahim, bongkar aib kabeh, aya jelema hargaan. Toong bangket teri aya harga 25.000 sakilona, manusa paeh teuneun sisi jalan moal aya nu meuli. Malahan jelema bakal irungna dicabak sabab disebut lagi bau bangke. Maka hargana jelema lain awakna, tapi hargana jelema tah eusi hatena. Matak ibu kulit hidung hayang bodas babari asal boga duit tinggal meuli we skincare 2,5 juta 2 minggu bodas ngan engke kapangi dina punuk angerenge. Sabab ngagelisan lahiriah itu babari, tapi nu hese mah ngagelisan batiniah eusina hate. Benar. Ayeuna ibu baju saragam, tiung saragam, pertanyaan anak teu penting. Tiung saragam, baju saragam, deuk sok gaya ge hampura teu penting, dan nu penting mah saragam hatena. Tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam, nanaonan. Aduh. Oh, tapi bahaya dak geus ibu mah. Angguran kudu ditempokeun tiung saragam, baju saragam, bareng atuh jeung saragam hate. Islam saragam, Quran saragam, kiblat saragam, nabina saragam. Napa paseaan? Kiblatna adalah Ka'bah. Salat subuh 2 rakaat, Isya 4 rakaat, kabeh saragam, tapi nah teu saragam jeung hatena. Geuning eta silih geureuhkeun. Sedangkeun Yahudi datang ka bangsa urang poe ayeuna, budak geus digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, kolotna digoda ku pinjaman online. Nah harek tuluy-tuluyan urang pasea, sedangkeun musuh geus asup kana saku urang masing-masing. Kuring keeng Al-Quran bakal ditinggalkan, masjid bakal kosong eusina, boro-boro 10 tahun bakal datang. Ayeuna ge tempo salat subuh da sajajar atuh. Padahal di eta lemur 100 kakak, tapi naha masjid pabadag-badag eusina ukur 10 jelema, bari eta geus batuk ongkoh sabab aki-aki wungkul. Barudak urang digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, maka kolot nih digodaku pinjaman online. Iya penyebab Quran mung dibaca deh. Budak gairah kena nyo HP dasar wajeng indungna katimbang ngagugulung Quran. Bener. Tah ayeuna sok seragamkeun kiblat nasarwa, nabi nasarwa, Quran nasarwa, hadis nasarwa, salat nasarwa, sing sarua jeung hatena. Supaya musuh Islam teh teu bisa datang ke bangsa urang. Perpecahan lamun bangsa urang terjadi, maka batur bakal sanggup ngajajah, lain ngajajah ku bedil, lain ngajajah ku meriam, tapi ngajajah ku pola pikir. Matak jelema nu boga ilmu bakal bisa miceun sifat rasa. Bisa ulah asa rasa bisa. Daek ulah asa rasa daek. Pinter ulah asa rasa pinter. Getol ulah boga rasa getol. Nah da rasa mah eta mah nafsu supaya urang diaku. Hakikat jelema nu boga ilmu hatena ge nyacas bodas. Matak hayu urang saragamkeun dina kahirupan. Bener Bu? Kadar eta perbedaan keun bae wajar nepi ka kiamat ge moal beres-beres. Da ibu oge boga bodak teh lantaran cicing ngahiji di imah beda. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan ku beda borosot Cipeju. Coba engke mah atuh hayang sarua lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Artina urang tong anti dengan perbedaan, anguran silih hargaan. Ceuk bahasa kuring ilmu teh karek nabiwir can katempo dina gawe paingan atuh ilmu urang batur eah-eahan. Nah sabab batur lain dek lalajo ceramahna, tapi batur hayang lalajo gawe sanggeus eta ceramah. Nana gerhana ampura ceramah capetan kieu pagawean mah mikung
Nabi Muhammad beres ceramah di bere doma langsung kontan aya jelema anu miskin, ya Rasul naon eta doma keur abdi we kop merek nana gerhana aya kuno hajat bakal dibere pegat di jalan dibikeun moal tah eta teh ibu teh suudon ai panya urang pangajian ti bareta teh bareres hatena teh ai pete gar orang kieu nu bener ibu lamun kuring dibanan kuno hajat penta kuno sangsara dibikeun moal anger tah berarti ibu teh alus palebah mana alusna teu nganggap kuring nabi teu nganggap kuring wali teu nganggap kuring ustad teu nganggap kuring kiai teu nganggap kuring santri artina kuring teh manusia biasa anu sarupa jiga ibu da ibu ge dibere batur tuluy di tengah jalan aya nu menta eudeuk dibikeun sarua matak calana kuring biasa bajuna baju biasa ngomong biasa nana gerhana adalah manusia biasa lain manusia luar biasa matak datang kuring ka dieu teu kudu keprok da lain japati biasa ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah nutupan aib ibu sehingga batur teu apal karena kalakuan ibu nana gerhana dihargaan batur lain kuring anu berharga tapi Allah nutupan aib kuring sehingga batur teu apaleun karena kadorakaan kuring bener tah balikeun kana awak masing-masing Allah nu bogana Allah nu nyieuna nyaah ka manusia nepi ka aib ditutupan nah ari manusia silih cokelan kana aib ari urang makhluk naon nya euy nu boga na wae Allah Ta'ala nutupan aib ibu nutupan aib urang nah ari urang manusia gablek naon nepi ka aib batur dicokelan kaharti aduh apa dulu teuing beureusan majarkeun papatah Allah matong kajebak ku kasalahan batur naha bisi duanana baroga dosa batur nu salahna urang kapancing ku kasalahan batur ku daek ngomongkeunana maka duanana garelok batur dosa tina salah urang dosa tina gibah sarua bener ya ayeuna teh digoda ibu teh yeuh nu daraek pangaosan teh maruk teu digoda kunaon digodana ku nu teu datang haharewosan cek ibu teh si eta mah nya bari deukeut kutara datang can pernah si eta nempo sugan sakali we pangaosan tuh seserian nu rumasaeun artina ibu teh kagoda hayang lalajo karena ibadah batur padahal hakikat nu ngaran ibadah teu butuh dilalajoan batur ibadah mah cukup dinilai ku Allah Ta'ala berarti ieu urusan hate nah batur dianggap teu ibadah ayeuna teu pangaosan ibadah masak nyangu nyamel salakina sumping cek salakina naha teu ngaos kahiji bapana abdi teu acan aya izin hiji ayeuna ieu nu datang izin heula henteu tah anu henteu baralik ka itu izin aya nu ngacung teu cenah naha da mamarana anu teu kudu dibeja-beja da moal hayang nu kadua nu teu datang ka dieu nyamel masak nyangu bapana teu pangaosan teh beli bapa lapar hayu we urang neda sasarengan ibadah gede ngaladenan ka hayang salaki iya boa-boa nyangu acan masak acan nyamel acan salaki teh keur pepelengkingan dina kursi ayeuna nungguan ibu datang beletuk mangkaning pibalikeun teh setengah genep murid ieu cek salaki teh ti mana pangaosan lain nyangu heula naon mana nyare karena pangaosan murtad sia hirup kitu teh ngadon paseha matak dengaran ibadah hampura teu bisa anu katempo ceuk panon urang cukup hatena masing-masing kolbi kauli fi'li kolbi hatena kauli ucapanana fi'li pagaweanana ibu jigana barisa nyaritakeun subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah mana gawena beo ge bisaeun gigituan kali-kali ibu ngareneng jeung beo cek urang Allahu Akbar cek beo Allahu Akbar urang jeung beo maca Allahu Akbar bisa
naon nu ngabedakeun beo jeung urang gawe nya naon atuh subhanallah maha suci Gusti Allah sok digarawe kunaon ngagaweanana bersihan kokotor hate sirik pidik mangga kan sirik pidik jail kandiaya istren panastren dudupak rurumpak tekaupan cegukan punungan geulehan rujitan cuaan nyewaan kudu eueuh lamun bibir subhanallah dina bibir subhanallah aya hate kotor dikukut apan kadongdong ge alus luarna ngan remet eusina aduh ieu pengajian asa kecebrodan kabeh subhanallah ternyata aya pigawean urang subhanallah dina lamai eta mah dzikir ngaranna lisanun dzakirun maka dina gawe disebut fi'li artina pagawean matak lamun ibu geus nyaritakeun subhanallah maha suci Gusti Allah korehan eusining hate bisi aya keneh geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur komo ngewa ka batur naha salat ditolak zakat ditolak saum ditolak amal ditolak sapanjang aya tatangga nyeri hate keneh ku bibir jeung laku urang bener matak ulah rasa maneh pedah getol tahajud aya tatangga gigireun nyeri hate ti bareto ibu can minta hampura bubar ti dieu wayahna sumpingan bisi kabur maot komo ibu boga mantan baheula urang ke rumah tangga geuning jeung suami aduh moal aya deui salakeun panggantengna iwal aa nah ari geus jadi mantan panggih di uleman ge jadi nyebut teh si bagong geuat balik ti dieu tangkep menta hampura naha inggis ku bisi rempan ku boa salat zakat saum ibadah haji ditolak teu ditarima sapanjang aya jelema nyeri hate ku tekad jeung ucapna tuh well nya urusan hate mah bangga cukuring matak nana gerhana teu sanggup lamun make baju kebesaran ustad sabab kuring mung disebut ustad mung disebut kiai mung disebut santri mung komo bedituna ulama naha sabab kuring nyaho gawe lain nyaho gelar ustad gelar manusia kiai gelar manusia ajengan gelar manusia mana gawena lamun kades hayang jadi kades eta teh teu apal gawe da lamun apal mah teu sudi jadi kades jejing rada lieur sok Umar bin Khattab di asongan jabatan khalifah cek Abu Bakar wayahna umat teh geus milih anjeun Umar jadi khalifah pengganti Nabi Muhammad Umar ceurik 7 poe 7 peuting cari nolak mung jadi pamimpin naha sabab Umar nyaho gawe lain apal gelar di urang ayeuna nu jaradi narabeuh dangdut Ade Astrid di judulan syukuran berarti si eta teu nyaho gawe apalna karek jabatan maka nana gerhana ge teh sanggup disebut ustad kiai ajengan teh lantaran kuring sadar kuring can alus dina gawe nganaon atuh ustad kiai ajengan gawena warasatul anbiya pewaris para nabi angka hiji nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud Allah nu aya ge kalingsir bener nabi ngawariskeun bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayer dibikeun artina nabi ngawariskeun teh bager hirup nana gerhana lah yeuh aya jam tangan penta ku ibu dibikeun moal nya cikurang ge garoreng deui hatena teh ayeuna nyebutkeun dibikeun ngan saurang apan hasil kesepakatan anggap ya teh pengajian teh bari musyawarah 90% mengatakan moal dibikeun jadi ku abdi teh dibikeun lain salah abdi salah kesepakatan jadi era disebut ustad kiai ajengan teh sabab dibawa kana gawe kahartos ibu disebut ahli ngaos entong mah jeung nepak dada ka ahli ngaos
buragiru ke masjid da ahli ngaos. Mana gawe na ahli ngaos teh? Sabab ilmu makarek mulak malik perkataan mah soal enteng, tapi pelebah gawe Pak itulah soal nu hese. Bener. Alhamdulillah ge pan barisa nalami alhamdulillah. Mama usaha maju gedong boga sawah lega can kata boga we karek bisa jebut alhamdulillah. Lamun hartana nulungan si yatim, lamun hartana mela anu miskin, lamun hartana nyumbang ke masjid, lamun hartana dipake nyakolakeun budak yatim tak kakara alhamdulillah kata ong gawena. Ieu mah ari alhamdulillah dina bibir ai kana BLT hayang. Gedong boga sawah lega mobil aya RT dicarekan RT gelo RW edan sing teh kunaon ibu batur menang BLT aing teh. Berarti alhamdulillah teh karek samet biwir can katemput awe. Da lamun alhamdulillah geus kataong dina gawe mah justru lamun kaberek bakal nyeri hate. Ditolak sapajodogan RT RW hampura mama jelema mampu sawah boga gedong aya mobil ge butut-butut ge boga moal narima ngan bisi RT lieur eukeun ngadata pangmikeunkeun ka rakyat leutik tuh si miskin tuh si yatim ta eta gawe alhamdulillah teh aya Allah. Nyaho urang ge matak diomongkeun ge nya dibawakan gawe mah hese mata sedengkeun anu ditilai ku Allah teh hampura lain bibirna da engke mah bibir mah dirapet teu bisa muka-muka acan dikunci sabab bibir mah sok kawadul. Naon atuh nu bakal jadi saksi di akhirat gawena. Di mana harta dipake naon bisa wae bibir mah diinpakeun Gusti disodakohkeun Gusti tapi bukti. Tapi andai kata ibu boga harta yatim kabere miskin katulungan nusahanapeun urang kabela di mana harta dipake naon ibu mah heheotan we engke naha yatim datang Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun ka diri abdi lol si miskin Gusti abdi saksina harta banana abdi nepi ka kabelaan ku harta banana tuh geuning gawe nu batak melaan teh bener ta ieu pangaosan yo acan 100% urang percaya. Ibu oge karena lalajo ceramah kuring ulah 100% percaya da ibu can katempo gawe atuh gawena mah masing-masing sok ngajawab ka hayang da urang mah bingung atuh jelema loba minta ka Allah tapi ngami gawe henteu da lieu. Ya Allah paparin abdi kasayan asok ngadoa kitu. Oke, sok urang buka ngadoa urang mah jika ngabodor. Ya Allah paparin abdi kasayan akhirat Allah nu mere ngandunya ibu nu gawe cicing bisi rada lieur ya akhirat Allah nu mere ngandunya ibu nu gawe. Ya Allah paparin abdi kasayan di akhirat Allah deuk mere gumantung ibu di dunya mi gawe. Ya Allah paparin abdi kasayan kurumuy tatangga assalamualaikum waalaikumsalam aya naon budak isuk rek sakola teu boga sapatu susuganan aya duit luhurna 500 handapna 250 ibu inget karena doa tadi ya Allah paparin abdi kasayan oh iya jawabanana teh geuning geus eureun aya yeuh bawa beulikeun kana sapatu eta ibu gawe akhirat ku Allah dibere kaharti ari urang jiga nu heueuh ya Allah paparin abdi kasayan kurumuy tatangga ceurik nyata budak rek samen can boga sapatu kumaha ceuk ibu sarua kalah di papatahan deui matakna lamun boga duit teh teteuneunan tutunaan ngarah aya sajroning butuh lain ucrak ecrok ka batur dibere sarannya daripada ka urang hese mah kabang emok we wah kacau. Jadi jawaban ya Allah paparin abdi kahadean Allah mah mere kahadean ngan urang nu kurang gawe jelas soalnya pan nerangkeun kieu mah jarang di mana-mana ya Bu ya meureun mata kurang viral ge meureun tidinya meureun meureun gitu
pokoknya welkeun lah Bapak ya Allah paparin abdi kasayan dunya akhirat tong waka ngomongkeun akhirat da akhirat mah Allah mah maha mere kahadean mah da Allah mah maha bager iya dunyana sanggup teu gawe keluar ti masjid aya budak tatangga di warung babaturanana kerja rajan da katempo atuh budak ngalengo we kana jajanan batu cek bapak oh iyo jawaban ya Allah minta kehadiran dunia teh ujang ka dieu mamah ka mana teu aya bapak ka mana teu aya ujang jeung saha jeung bibi ka mana nini ngantunkeun hoyong jajan nya gebrok bere ku bapak jajanan eta jawaban kehadiran mah akhirat dibere ku Gusti Allah bener ya matakna aing ngadoa teh sing baraleg atuh lain kala ka jeung ngabalodor tuh semakin jelema loba ngadoa semakin dituntut di dunia kudu loba gawe bener Abu Bakar Siddiq Pak mulai nu sanggup demi Allah ya Abu Bakar Siddiq izin ka Rasul ya Rasul di belah kulon teh aya randa anak dua terus mau carogena bari geus eueuh inung bapa tuluy kumaha lamun ku kami dijamin kahirupanana sapoe deuk dibere gandum sakilo ceuk Nabi sodakta Abu Bakar bener Abu Bakar ini Abu Bakar ngirim gandum 4 sahabat di tukang miluan Abu Bakar ka mana deuk nganterkeun gandum ka saha karana anak dua anjeun dibere izin kami ge da diizinan randa anak dua sangsara yatim piatu sapoe jadi boga 5 kilo gandum 2 tahun jadi bos gandum nah lantaran sahabat nuturkeun kahadean Abu Bakar poe ayeuna maaf bae teu mungkin itu terjadi DKM minta izin ti RW di urang teh geuning aya rahana anak dua terus deuk nurutan Abu Bakar deuk ngirim sapoe beas sakilo apakah RT nuturkeun apakah ustad nuturkeun apakah jamaah pengajian nuturkeun mun ngagosipkeun heuh bener idza jaa yaumal qiyamah geus deukeut kana poe kiamah osok pahili nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya eta pilih bade nyobian mangga anteran isukrana anak dua bari yatim piatu bere sakilo beas boro-boro RT boro-boro RW boro-boro ustad boro-boro jamaah pamajikan bapak ge balik ti mana mawa beas wae sakilo ti mana lain geus ngirim karena anak dua da langsung dicakar inilah susahna poe ayeuna nyieun kahadean siap rasikona terlalu tinggi bener ada teuing atuh teuing Islam teuing di mana orang nya artina konsepna adalah hate matak disebut ustad kiai ajengan teu haralayang teu harari deui Pak Ustad nanagerhana kamu disebut al-mukarram nanagerhana urang ge wawuh kana al-mukarram yang mulia nu kumaha jelema nu mulia nu salawas na bareng jeung Allah ta eta nu mulia mah geuning awak urang mah teu salilana bareng jeung Allah tuh taros ka DKM bahasana innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang hayang nempo urang mah jelema nu bareng jeung Allah kumaha wujudna nu kumat, nu pedit, sisik melik, sulit ati, goreng pucus, punungan, teu kaopan, geurehan, nu kitu bareng jeung Allah lain nu kitu mah jeung nafsuna. Lamun jelema bareng jeung Allah bakal leungit sifat eta nu aya rohmana, rohimna, nyaahan, asihan, deudeuhan. Pan Allah teh mibanda sifat ya Rahman ya Rahim, Maha Welas Maha Asih. Lamun Allah boga sifat maha welas maha asih sabejad-bejadna ibu sagoreng-gorengna kuring tetep geuning Allah mah teu waleh nawaran tubu ilallah taubatan nasuha hai manusia gera balik kana jalan kami saestuna kami nyiptakeun sawarga teh keur aranjeun anu daek ngomean diri heuh tobat Allah maha Rahman maha Rahim ayeuna manusia
Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli mah nah har itu kan sekali deh lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli mah heuna mah kejeng moal meuli berarti ibu teh lalajo leho lain nempo comro dina awak ibuna awak kuring teh aya goreng jeung alus lamun Allah ninggal ka ibu gorengna cantang tuh salat ditampa cantang tuh pengajian ieu ditampa cantang tuh ibadah haji sanajan karek 2 bulan geus ka haji ditampa cicing teuing saha eta cantang tuh sabab kagorengan urang leuwih numpuk batan amal solehna sok ngaraku tapi Allah teu nempo gorengna ibu Allah teu nempo bejadna bapak Allah teu nempo goreng patutna kuring tapi Allah mementana dengan hiji 1000 kagorengan bisa dipupus ku hiji kaalusan tapi lamun manusia 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan ibu bener teh hareupeun Allah mah 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan arek dicobaan contohna heuh ieu tah anu sok mapohokeun 1000 kaalusan teh ieu tah kaum Hawa pada KM yuk urang bawa salaki titih hotat usaha bengka ditu bengka dieu bengalir bengidul capek lungse ripuh tunu 20 tahun rumah tangga imah page baju weteuh dahar seubeuh budak jajan komporong boga lipstik kapeser wedak kano duit saha ti salaki alus jongjon genah oke sapoe we salaki beger kapangi mangga apakah aya keneh 20 tahun apakah aya keneh gedong apakah aya keneh kaalusan salaki dibieun ka ibu ceuk aing oge saking ku aral atuh bener tuh Pak sok bapak teu percaya mau usaha ti hotat gedong sigrong mobil mewah awal lega pamajikan teh atoh geuning aduh ayah keur can kapangi dereg-deg kapangi beger keur ngabonceng awewe komo lamun kapenak di hotel beak tan 20 tahun teh moal teu ku aing dikereut cenah kitu mana cenah awewena pelakor pisan poho karena kealusan salaki nu puluh-puluh tahun leungit ku hiji kalakuan anu goreng hareupeun manusia matak bapak hampura amal mah ulah karena manusia kudu karena Allah Ta'ala hareupeun Allah mah justru dibalik 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan matak tong sok monis karena kesalahan batur ngewa nah apan malaikat Allah teh geus nyiptakeun malaikat raqib atid tugasna nyatet amal ibu amal kuring bener ibu bener kuring nah ari urang mah jeung nyokelan kalakuan batur ai urang saha geus pikir Allah teh geus nyiptakeun malaikat raqib atid nyatetkeun amal ibu jeung amal kuring bener heuh ari urang mah jeung neangan amal batur nah ari urang malaikat mata pertemuan paling indah lain kabogoh jeung kabogoh lain salaki jeung pamajikan teu indah kabogoh papanggih jeung kabogoh malam minggu nepi ka jam 11 peuting indah ceuk manehanana isuk mah poe Senin poe Minggu pan malam minggu apelna pas minggu mah galau duit beak bati peuting artina teu indah ibu 7 tahun teu panggih jeung salaki panggih 2 poe sono tapi lamun 7 tahun salaki cicing di imah aya sono kumaha cek ibu asa talung miara marmot artina teu indah sok gera balikeun pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku well urang sok masehaan batur urang sok nempo kasalahan batur urang sok lalajo kawirang batur teh ku teu nyaho kana kawirang diri ku teu apal hinaeun diri ku teu apal teu balegna diri sehingga batur salah teh asa batur pangsalahna bari urang ge teu wawuh kana kasalahan urang nu sabenerna ceramah kieu mah demi Allah saha nu teu ungeuk sok itu ti ditu nepi ka ditu
Kira-kira tunduh balik atuh meureun ngarti matak naon bage jeung kudu lalajo kasalahan batur berarti urang teu wabuh kana kasalahan diri sorangan sok atuh ibu teh ngawangkong jeung awak ibu da jelema anu alus mah jelema anu bisa ngawangkong jeung awakna mah jujur dihina diledek dicaci dimaki moal ngadah moal ngamu moal ngalawan naha sabab jalma anu bersih hate hirupna lain di dunia tapi hirupna geus di akhirat cicing para dahese yo kira-kira bapak teu ngarti bakal nyebut kelo ka urang yo jelema anu bersih hate hirupna lain di dunia dunia mah kena kututup umur 70 60 80 100 eueuh tapi akhirat saneng-eneng maka ibu dihina diledek dicaci dimaki sapanjang di dunia mah aya tungtungna tapi dihinakeun ku Allah di akhirat moal pernah panggih jeung tungtungna well matak ibu dihina diledek dicaci dimaki di alam dunia keun di dunia memang orang terhina kuhinaan batur tapi akhirat Allah ngamuliakeun lantaran kuhinaan batur rada mukanya sisirah teh tah mata bubar tidak anu ngahina nuhun cik aneh dia dibahas nuhun paling kuat 2 poe teh da isukna mah jeung hayang nonyok atuh mata pengajian teh kudu mineng jadi dicas dihina diledek dicaci moal nyeri sabab jelema nu bersih hati mah lain mikiran dunia mikiranana di alam akhirat artina urang dihina diledek dicaci engke di akhirat mah dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batu cek urang Sunda disebut perih sing jadi perah perihna dihina perihna diledek perah engke di akhirat sehingga diri urang mulia lebar ibu ladang pengajian lamun pahalana dibikeun ka batur ku cara naon ku cara ngomongkeun nu teu datang ibu nu ngawosna ibu nu diukna ibu nu ngupingkeunana ai batur nu meunang pahalana lebari mata geura balem bibir teu sok ngomongkeun nu cadu datang lebar bapak osok ka masjid tapi pahala beunang ku nu cadu ka masjid lebar lebar ieu ceramah lamun pahala beunang ku nu tara ceramah matak deg dihujat bebeakan, deg diledek bebeakan, deg dicaci bebeakan, deg dihina bebeakan. Maaf, dunia lain akhirat. Dunia aya tungtungna, tapi akhirat moal pernah aya tungtungna. Jeung na ari si eta dek nepi ka modar kikituan. Pan teu nyaho salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang aya tatangga nyeri hate ku bibir urang, ibadah nu mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah. Leres Bu. Oh, si ibu kuat kieu dua ieu laikna ya dua atuh angkan we abdi jadi minantu ibu iya teh ieu lain mukakeun cangkak mukakeun eusi hirup manusia teh kitu matak piceun sifat rasa kumaha atuh carana lamun ibu diledek dihina dicaci batur make jeung nanyakeun carana babari tong dilawan nah diam lebih baik daripada ngalawan papaseaan mending jempe ibu kan we kumaha kahayangna jeung tong di deukeutan wae da jelema nu ngewaeun mah hampura saalus-alusna awak urang disinggareupan ku jelema nu ngewa moal aya balegna sagoreng-gorengna urang disinggareupan ku jelema resep tetep bakal dibunianan matak teangan pergaulan teh keur jelema nu resep nu ngewa mah kumaha si eta we genah aman hirup teh ieu mah geus apal si eta ngewa ka urang ungah ibu mah ngahajakeun ieu teh kongkorong teh 30 gram gelang ieu 10 jadi 40 ti salaki nah da jupai harita keneh sarwana kitu peta ulah kagorengan batur mun bisa bales ku kaalusan urang bener Bu iya teh jawaban doa ngadoa naon ibu osok meureun ngadoa sapu jagat sing sok Robbana atina
fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada belah dia cing ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina halus diajak nyanyi boy. Terus sangka itu biduan kabeh jeung tanpa latihan ku kompak sorana teh nadana teh sakitu jigana mah lamun aya video viral deui eta ku teu latihan gitu ku kompak mah jangan sekali dia Robbana itu eureun ibu eureun harade berarti iraha latihanan matangna cek urang ge hirup mah ulah loba latihan ayeuna beuh henteu jika versi Bandung haben ngelatihan juara lila tapi ayeuna mah alhamdulillahnya minang latihan teh geuning juara tak eta teh ibu teh sok ngadoa eta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah paparin abdi kasalamatan kebahagiaan dunia jeung akhirat. Mana jawabanan? Amin. Jawabanana eta mah pas akhir doa amin mah. Ieu mah jawaban ti ibuna hayang salamet dunya akhirat teh kumaha jawabanana kitu lain amin. Sok atuh lamun ibu hayang salamet dunya akhirat jawabanana panon tawadokeun bibir tong nganyerikeun hate bodaskeun lengkah lempengkeun pikiran aluskeun ceuli tong ngadenge gosip demi Allah salamet ari urang mah Robbana atina fid dunya ukur slogan bewir ngomongkeun batur panon babalatan kana gosip beuki eta teh ustadana nu can kawin heuh babari anu kitu patut kalau eta teh bener nagara nu can kawin teh heuh nah hanya kitunya teh di kopeah heuhnya euy kunaon nya haben yang ngomongkeun urang geus balik geus dek sare nu ngomongkeun anger keneh kacape-cape hate Odok salamet tuh gitu cadu kapangi ku kuring bisa jadi kuring amek ker dilawan drag depas ya nya mata hayang salamet mah enteng babari tah ieu ibu Rama nu gaduh murang kali hayang naon ka budak ibu gaduh murang kali hayang naon tak harapan naon ka budak hayang boga budak ada cek urang mah budak mah geus soleh nu teu soleh mah ieu tah maka jeung hayang boga budak soleh budak mah soleh budak mah nya salat teu kudu maca Quran teu dihisab teu ngaji teu nanaon kadul ka masjid teu masalah can paleng soleh ieu tuh di tempat-tempat orang wah dosana kuat galedeg gitu tak mau nubelah di tempat budak mah geus soleh mang jeble Rabu ku ibu nyai jajan ya cecehna 10.000 belenyeng ka warung cager iyo tadi bere 10.000 cek salah kita kunaon maneh tah duit 10.000 mahi kana naon nya cek urang oge jadi lain hayang boga budak soleh atuh hayang jadi jalma anu soleh teu satiap jalma saroleh mata krumusna jadi jalma soleh nu kumaha jadi jalma soleh teh ibu murang kali teh prosesna dikandung 8 bulan 10 poe mun teu salah
salapan bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mengerupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak sang guru. Ditanyakeun ka ibu, dupi ngandung ripuh? Jawaban anak ripuh. Lebah mana ripuh? Nang kuban sok sieun bitu, nyangigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap. Guyang getih borosot budak kadunya teraga hampir papisah jeung nyawa maot pingaraneunan. Patuangan ibu keur parawan kuat limit sanajan teu make minyak. Matak ti gulusur kutu, ti jali kesimet, ti soleda cak-cak, coba ayeuna cak-cak tempelkeun beuteung ibu da cicing. Nah, apan handapna beubeur hilaan. Lain apal beja ti si emak itu abdi. Alayan bab apa ngan umur sakieu mah pasti we. Baheula matak ti gulusur kutu ti jali kesimet ti soleda cak-cak cek abdi teh ngan cak-cak euna tempelkeun da cicing. Murah gahanap naik deui ka luhur daya tangga diruksak. Hese ngalahirkeun di imah bawa ka rumah sakit, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 7, 8, pecah ketuban bletuk gwor kakara pek heujeunkeun pembukaan 8 jeung 9 bisi di dieu aya nu keur ngiram pembukaan bisi aya di keur ngiram karek pembukaan 1, 2, 3 tong wara bisi beak tanaga engke 8, 9 tanya dokter kakara heujeunkeun cekelan babatok salaki teh oh bisi amek heujeunkeun teh jero hese wae keluar baheula kolot boga budak 7 da borosot-borosot nu ayeuna mah hampura rada hese naha kapangaruhan ku lingkungan kapangaruhan ku perkara nu di dahar akhirna hese wae kemajuan teknologi dicokot gunting digunting ibu krek ditinggal ku uring pas nyebutkeun krek ibu-ibu kot ditempo teh bapak-bapak dahare-hare lempeng we ekspresina teh pas nyebutkeun krek ibu muat ih nah ibu ngarasakeun nah bapak lempeng teu ngarasakeun geus digunting budak dikodok bisa keluar jeung bali-balina dokter nanya bade dikaput mangga aya 2 nu dibelaan ku ibu digunting melaan anak dikaput melaan bapak geus tong jero teuing. Padahal cek urang mah ibu engke nya lamun geus digunting antep tong dikaput antep. Apakah salaki bakal protes? Geus tong jero teuing. Sabab abdi ge boro-boro ibu abdi ge teu ngarti. Sakadar beja cek bidan Sri kan itu aya, bidan Lilis, bidan Ijah aya. Digunting melaan budak keluar, dikaput melaan salaki. Maka ku Allah dihargaan perjuangan ibu umaha kakara abuka inung kakara bapak matak nu leuwih ngarti karena perasaan anak hampura pak lain bapak ieu ibu-ibu balik pengajian kete budak parawan teh cicing we ngahulang ditoong tina liang kunci bukakeun tulakna gek diuk ibu gigireun nyai jiga aya nu keur dipikiran kunaon sok bala kakak mah kumaha cek budak mama saprak abdi penak jeung Pak Ustad Nana Gerhang abdi teh katari ka pati-pati ka pentak asmara gama lamun ceuk orang Korea mah abdi teh keur sarangeo lamun ceuk urang Sunda abdi keur neuneun ka deudeuh nu kanyaah lamun ceuk urang Indonesia abdi keur jatuh cinta lamun ceuk urang Inggris abdi keur karagragan ku love maneh teh bogoh kana nagerhana nya kumaha atuh cek inungna urang pentak nomor HP na kumarek diolok susuganan we aya jodokna nu pika aya eta kolot berjuang seperti gitu eta karek dongeng kalau mun aya mah atoh kan eueuh tiba lagi eueuh dongeng asa kadar dongeng Inu ngarti kana kahayang anak coba bapak apakah mengerti cantangku ibu init-initan usaha dina hate nyantel teh da ka anak we meuli itu meuli ieu teh di dahar coba bapak saletak barang dahar ge indung diempat diempit keur saha nya indung
ibu kauleman nuang cau budak ngagoak mamah abdi hoyong ilaan tina baham dedetkeun kana baham anak cobaan bapak keur nuang cau budak ngagoak pahayang ka inung maneh nepi ka diusir budak da ieu teh hukum nyata geranya tinggal ibu-ibu nyekelan budak ieu eta mana bapak-bapak nu keur ngeueul budak baru jangan pak kuat genah kieu aduh bapak-bapak lamun anak nyamperkeun ka salaki da juga langsung ka inung maneh gengsi we si eta mah habene usul geura sok ai usul mineng da sidik budak mah asal makan ti ibu salaki mah usul geus nepi ka dinya heula paingan ku Allah dihargaan teh inung kakara bapak asup kana bab budak nu soleh teh ta eta jawabanana budak nu soleh teh adalah budak nu surti nu ngarti nu eling nu inget kana jasa nu ngaran kolot boh inung boh bapak naha goreng patutna urang ditutupan ku kolot wirangna urang ditutupan ku kolot anak gede hutang bebeja ka kolot ma salaki abdi teh gede hutang abdi oge sami urut naon nyai urut dahar kumaha ceuk ibu tong sok ngerakeun juk tuh jual muning pake mayar hutang maneh kolot nepi ka rido jujualan melaan anak pertanyaan ayeuna anak sanggup teu jujualan melaan kolot ji beda jeung melaan pamajikannya aduh BJB datang BPR datang BRI datang melaan saha pamajikan cing melaan kolot nepi ka BJB dah eueuh judul apal urang oge inung hiji budak 7 nu 7 kapiara coba nu 7 ngariung hayang miara inung hiji can aya judul ti bareta paingan atuh anak anu bisa ngajamin kolot maka Allah ngajamin rezeki anakna anak nu mampu ngabahagiakeun kolot maka Allah nu bakal ngabahagiakeun anakna saking kumahal-mahalna nu ngaran kolot ka anak tuluy urang mayar hutangna ku kabahagiaan keur kolot lol bebengok beger loba budak awewe katipu mana nu nya sebenarna mau kejung cinta sejati waduh lah cinta sejati mah cinta indung bapak kajadi anakna karek bobogohan disebut cinta sejati sadar bro sadar eling cinta ulah membuat kita jadi bolongan cetot ditajeng inung mah nyai hayu urang ke puskesmas ku emak diubaran ditetelan ditungguan cagerna you know coba kabogoh ukur nanya kamu sakit aing hayang maledog ku ieu dijawab deui ku awewena lebay iya kos nurek dikarawin mah ya oh iya sayang ke puskesmas ya iya coba ya geus kolot matak seserian ieu teh korban bareto itu ayeuna geus kolot jetot ti tajong aya salaki kamu sakit wah jauh tanah ka langit juk kieu we juk moloh tot eta batu sakitu gede eta cokor sakitu gede nolo atuh eueuh cinta sejati teh eueuh nu aya ge cinta sejati mah indung bapak ka anak teh eta cinta sejati mantap areling ulah terbuai teuing kurayuan nu garelo kamu udah makan belum kumaha jawabanana ih kamu romantis perhatian banget sama aku deh kolot na matara lo bata tanya siapkeun we sangu geus menangakeun sambal geus aya nyai geura dahar beres bener ibu gering indung gigireun nyokot cai ejeung uyah dipokokeun kana tarang didongengan ku indung geura sehat nyai hoyong naon ku emak moal burung dilaksanakeun bilih hoyong ka Pangandaran tenang hayu urang init budeg-deg budak ibu boga janji ka anak deg biwa piknik cager syukuran ngayakeun cagerna bener sok ayeuna balikeun indung bapak urang gering aya ibu gigireun cek kuring oge matak dosa paling gede adalah dosa anak goreng patut kanu jadi indung bapak tah budak soleh teh eta budak nu surti nu ngarti nu paham kana jasa indung ibu baheula pernah minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga
ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot nya tapi nah ibu ngeluk tungkul bari ceramah bari ceurik panjug sadar kolot na geus eueuh indit ka pasar ieu barang nu dipikaresep ku indung inget indit ka tempat ulin ieu kursi pernah diukan ku kolot inget matakna lamun deuk nyieun kaalusan ka kolot teh ayeuna mungpang mengbeung keur aya geus eueuh mah hanya sebatas kenangan belaka. Inung bapak urang geus eueuh, bapak urang geus eueuh, inung geus eueuh. Ibu ayeuna hayang barang bere ka kolot geus moal bisa aya nu narima. Rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum, ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur. Sadar sok kabeh ieu nu hadir teh da jelema baredegong. Cicing kalau kasih gengan perasaan. Ieu teh nu hadir teh jelema baredegong kaasup kuring. Iraha bedagongna usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 8 tahun. Nyai pangmencetankeun sirah emak jangar kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Nya bedagong. Nyai pangnincakankeun cangkeng emak cangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Dikontanan ku Allah ayeuna ibu geus kolot boga anak ibu titah. Nyai pangmencetankeun sirah emak jangar kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu? Lebok. Boro-boro di akhirat doraka ka inung bapa cek Allah di dunia ku kami dikontan. Ya. Ayeuna saw anu geus eueuh inung bapaan cicing mun ibu ayeuna takdirna dihadirkeun di dieu tos teu aya ibu rama kupingkeun bahasana ayeuna mah hayang dititah kolot geus moal aya nu nitah ayeuna mah hayang cicing gigireun kolot geus eueuh gigireunana ayeuna mah hayang nyuuh dina lahunan kolot hayang nangkep kolot hayang mentah hampura ka kolot itu moal terjadi lantaran kolot geus ruku padung rap kulemah katuruban taneuh beureum kajen ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak alusna urang ka jalma anu geus maot doakeun satiap urang geus salat. Tadi masih serian anjuk raikeun geus biasa. Da apal atuh ka kolot mah kabeh oge baredagong ya Bu nah atuh tak komo ieu mah jiga baredagong ka kolot teh bisi teu percaya isad gede kolot ditipu meh gawe wih sakolet teh bakal soten rek naon nyai kerja kelompok maklum kolot teh sakola atuh teu apal ditipu ku budak teh ungeuk we ternyata kerja kelompok hanapeun tangkal enteh atau pelenung beteungna eueuh bapaan udul ladang kerja kelompok wirang kolot wirang aya kolot nu nyiksa anak eueuh aya nu kolot ngawiwirang anak eueuh di bunian ditutupan nyai wayahna kalakuan maneh urang pindah heula loba pak kolot anu pindah ti lemur eta ka lemur batur sabab era ku tetangga jeung baraya melaan saha anak bener matana ulah sok ngawiwirang ka kolot karunya padak budak soleh teh entong jauh-jauh teuing da moal kaamalkeun sing alus ka kolot sakitu piragi budak soleh alus ka kolot naha salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah bebeakan ge ditolak sapanjang inung bapa nyeri hate ku pilaku nu ngaran anakna maka ibu nu aya kene kolot ayeuna wayahna tong tamelar teuing sabab kolot mah gering tara bebeja teu dahar tara bebeja urang baju aralus bawa kolot mah sapotong ge teu kabeuli urang barang dahar ngareunah bawa kolot mah beas mahal teu kapeset urang cicing di imah alus bawa kolot mah usum hujan nyarak celakan eueuh nu mang menerkeun maka jalma nu paling hebat adalah jalma nu nyerenkeun sabeuleung geunjeurna hirup kanu jadi inung bapa sanajan geus boga pamajikan kumaha atuh ajak pamajikan tungtut pamajikan urang boga inung bapa urang ge boga inung bapa cing atulah sabulan sakali mah programkeun hayang ngalongo kolot demi Allah lain hayang harta anak tapi kolot mah hayang nempo runtut rautna anak bener moal kasindiran lamun ieu nu terakhir ya kuat keneh bener ya sabab ieu mah kalakuan sararea oke. Kolot geus kolot bapak geus kolot aya keneh anak nganyang limaan peletuk teh nyarita kieu ka kolot ma bapak meungpeung abah aya keneh emak aya keneh ayeuna mah wayahna we bagikeun warisan teh meungpeung keur aya
tah eta teh anak berdegong naha sarua jeung nyang sara kolot ka kolotnakeun ngaran-ngaran warisan ku kolot geus dibikeun ka anak artina kolot geus teu boga hak imah geus dibikeun ka bungsu sawah geus dibikeun ka cikal artina kinung deuk di mana cicing nyirurup keneh di si bungsu boga pamajikan imahna geus diaku ku pamajikanana sedengkeun kolot panyakit lagi geus beda peuting batuk kana dahar hese lantaran cek urang mah lada tapi cek kolot mah lada pisan cek urang mah geunah cek kolot mah pangset letah ge geus bareda mun peuting-peuting kolot loba nyaring bener Bu anu geus kolot mah susah deui kulumnya lamun teu nyaring beda jeung kuring kerek jadi kasih geung we kolot ku omongan minantu teu saeutik kolot nyegruk ceurik jang anterkeun emak ka lemur pangnyeunkeun we imah 4 meter pasagi bisi pamajikan maneh kaganggu ku emak loba nu ngaran anak ridho kolotna dianterkeun ka lemurna nyieun imah bari butut kolot diteuneun ibarat kanang japati di dieu sabenerna dunia beunang akhirat moal beunang batak sok balik atuh sing aralus ka kolot pang alus-alusna rumah tangga pang hebat-hebatna rumah tangga aya 2 hiji nu di imahna aya yatim 2 nu di imahna aya inung jeung bapana demi Allah embung we kaungahan kolot repot da eta cenah dahar jadi lobaan si eta mah teu ngarti bari mana ge beunang lapar teh dihuapan teh ku kolot di bajuan ku kolot di mandian ku kolot lamun aya di antara nu hadir sepuh natos pikun itu teh keuntungan gede keur ibu supaya ibu mengenang masa lalu urang leuwih ti pikun orok mah Bu hoyong papang di mana wae hoyong miceun di mana wae hayang ngajajan di mana wae bener urang baru kitu ayeuna lamun teh mah aya kajadian nu hadir di dieu inung bapa natos pikun keuntungan gede keur ibu artina Allah mere peluang keur dihampurana dosa-dosa ibu sing nyaah bener Bu sugane atau euy hirup jelema teh tong luhur teuing sakitu we ceramah ngan hiji budak soleh teh budak nu alus ka indung sok jabarkeun ku ibu bapak wangsul ti dieu bisi aya dosa ka indung pernah hohoak sesentak tujang tajong tujah teje pandi teh baheula teh berdegong ning hareupeun kolot teh mun aya kahayang garabang nya bener nya mun aya kahayang tonyok kaca tuh cuk budak marang si tajong pantau nah kolot teh nyerieun hate nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun nalika anak hohoak sesentak tujah teje tujang tajong ngawirangkeun kolot matak nyurucut cai panon kolot ge berarti aya ka nyeri nu leuwih tibatan ngalahirkeunana ibu ngalahirkeun teu pernah make jeung ceurik ibu ngalahirkeun teu pernah nepi ka lolongseran tapi hampura anak ngawirangkeun kanu jadi kolot loba kolot nepi ka mawa gering ka akhiratna kunaon sabab nyeri hate ku nu ngaran anakna bener atasan pokokna mah ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantu ridho inung bapa murka Allah gumantu murka inung bapa al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu sok gerapen ta doana gerapen ta geratanya kahayangna geratanya naon karesepna laparna inung urang sabenerna melaan anakna matak abdi ge babah hajat ingat kana papagah eta laparna kolot melaan anak rada meujeuh lamun abdi lapar abdi melaan kolot jadi babah hajat abdi moal tuang deuk dibawa keur kolot sakitu nu kabeh hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
bilangnya setelah Bapak Ustadz beres ceramahnya ngantri gadis-gadis dari barat selatan pokok nama kumamar udah lagi antri viral. Ku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Muga kita iso nglampahi dunya akhirat kang nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemui bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darani anta ya jiratal alami ya uhainal judi wal karami. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamal nuting ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Kaping papat ngamal nuting ilmune dan ditanggung jawab orang ngawulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anta ya jiratal alami ya uhainal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi nyanggakeun ka Bapak kameramen, ka Akang kameramen cenanya pamugi katampi